lumayan aing menang duit bapak aing kasaninganan ujug-ujug mere duit ka aing sinarieun mah sama hese dibenta duit ku aing kieu mah ujug nawaran ka aing mere duit ditabeakeun sapoean teh ieu teh 50 teh ayan lah anjir naik ke mana jajan atuh salah aing mah aing mah kaloba duit dalam ta lah sia pasti teboganya anjir teuing nah duit di mana tarik di bapak aing salah duitan teh geura aing teh kurang karu keur cicing di imah dari papaksa di tah jajan geura sinarieun cai aing tadi nama minta duit kana meni hese pisan aing agiran aing tadi keur cicing adu juk ngupak aing 50.000 cenah kop jajan tuh buru cenah ayeuna geura ka warung wah burik eta mah geus tiada lain tiada bukan kehen saya teh curiga eta ujug-ujug dipapaksa jajan gitu hanteu curiga kumaha gitu sah ah sia mah juk deuleu geura inung maneh keur naon tadi jeung bapak maneh bapak aing tadi oh aing teh sah inung aing di kamar keur gogolean ti suk-suk mulagenan caingan cikan wegaheun ngapel oge ore kape wae bapak aing di tengah imah keur leukeun TV aing juga di upah keur dahar aing di dapur inung maneh keur gogoleran wah si Arik juga ada dempo ka kamarna keur naon kehen dempo nah aku naon gitu sah jig gue dempo jig ka kamarna toong atulah aing ditong ku aing nasi burik teh lila euy balik deui curiga ieu mah curiga bener tebakan aing euy geus moal salah ayo buku berbeda kasih isa gawat ya boy sal yo cak aing mungkin dia aing tadi geus ka imah ya geus asup kumaha da kamar ge parwek bisa lebeng teh kana naon tapi aduh naon gas macal indung aing kekelikan di kamar sal jeung bapak aing kekelikan heuh kekelikan kumaha ieu maneh kekelikan sa isa aja meni tarik pisan saya sa meni kadenge keluar ogenan da jika anu dicekek kitu tah sa jika anu nyerieun kitu tah indung aing teh aing masih kumaha mah gitu indung aing bapak aing aduh aing nya wah Rik cek aing oge naon pira aku maneh ujug-ujug di titah jajan biasana ge hese minta duit aduh sah tulungan sah atuh aing sah aduh aing mas baku kumaha kitu indung aing ku bapak aing aduh aing ada aing di kumaha wae kitu eta aing power aduh aing pur kuna naon kitu indung aing kumaha ditoong anjing anjing pugu poe kamar teh lembeng teh kadeleuna naon oh terus kumaha wae indung manehna heuh kitu we jeung anu dicekek teh aningan oh siga nu kan nyerian heuh isa ieu tulungan aing rasa aduh sakedeung masal aduh aing masal geus Rik moal mau kuna naon ieu aman indung maneh mah hidung aing sin kuna naon sal moal geus teh kudu riweuh siapnya teu nyangka bapak aing gak indung aing gitu peka kekelikan indung aing ayo mana butuh basreng mah ka basreng kata Ji Putri eta nu bogana mamang aing king mun mana butuh basreng geus teu kudu meuli eta mah mamang aing ieu mong men tawe aslina heeh teu kudu mayar hayu atuh ang meuli ya mamang aing ieu eta mah tenang king teu kudu meuli maneh jadi nu mamang maneh eta teh mamang aing punten ah mangga ka mana ye ya maneh butuh loba teu butuh teu kudu mayar gitu aing tenang jeung aing nu amang aing ieu mah oh hayu tuh wong sing loba we da aing dagang heeh tah dulu yuk truk lagi tah dulu ieu teh bener nu mamang maneh heeh dan hei buru ya digalaweuna sing bener ieu naon ieu kaur-auran kieu sayang dilaporkeun ka mang aing ka bener buru-buru ya geus karunya tong sok dilapor-laporkeun karunya karyawan sia mah iya pabrik amang aing bisa bangkrut pegawena teu baraleg ieu mah kaur-auran geus sok buru nyokot jug hayang basreng mah maneh sakayang maneh we jig nyokot lah bener ieu teh kudu mayar aing heeh sok nu amang aing iya tuh ieu maneh pangmokeun aku maneh bisa yuk mawa ieu teh cil geus king tenang bising ke maneh butuh deui sabaraha wae ge datang we ka dieu tinggal hubungi ka maneh teu kudu mayar hanteu moal nu amang aing ieu heeh atuh siap gampang kitu mah nya berarti aing kalau aing dagang tinggal ka dieu Terus saha eta mah basreng wae? eta saha eta mamang maneh aing maneh saha Urang nu boga pabrik basreng kata Ji Putri. goblok boga cil ayo kumaha Balikeun deui sia sing ku aing dipolisikeun. Balikeun deui. ayo king
Ah, goblok ai sia acil naon teuing. Geus ayo balikeun deui daripada hari kantor polisi dibawa ka dieu. Bahaya. Magawean ayo sia ih. Tah, ieu cuk. Di siswa kacikijing teh ieu tah. Jauh-jauh teuing ker. Black Baron teh konveksi Black Baron ieu. Heuna meni jauh-jauh teuing. Nah, pan jauh-jauh ge di Jog aing tah. Da, modelna keren dibangunaheun dipakena. Tidak euy. Ya tuh ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Abi peryogi lancingan dua losin. Oh, mau nak, mangga milihan. Oh, mohon nak. Sok milihan cuk. Aus dieu euy. Sana teh. Tuh. Tong ieu. Kadieu ge aing. Tuh, nu kiri gitu. Adik euy. Tapi Terus mana? Halus mah. halus. Mananya? Iya mereka. Nah, iya aing cuk. Ari aing kumaha isa pamilihankeun ker. Sok maneh milihan. Ngan ieu urang nganterkeun hayu nya kana nya. Ya anu pesenan ieu mah. Tong lila ker. Moal kehet sia mah. Kana mereka bawa langsung duitna ayeuna. Tungguan heula nya. Oh atuh, bala lila hog aing bari milihan. Sok milihan heula. Abi nya kelas salosinya bade nganterkeun heula. Tada ieu rerencangan di dieu ieu. Oh, mohon, mangga. Siap mohon soknya cuk. Hog sal. Cok aing cing heula meni dianterkeun ayeuna tungguan aing. Sisa. Mana nih euy? Ieu tuh. Ya, abi nu ya. Oh, mohon, jantan dua pangintennya sareng nu tadi. Oh, eta mah nu tadi mah, kuno tadi ieu nu abi. Mana atuh jalmina anu tadi? Oh, kelak kedap. Kayak ka dieu sakedap deui. Aduh. Nah, ka mana sih ku? Kita meni lapisan. Aing mah. Ka mana sih ku lalapiin? Cenah sakedeung. Aduh, ka mana euy? Tah, kebenaran. Halo. Asya di mana goblok? Kewatin nanya, siapa kumaha mau celana kecan dibayar kunyu. Nah siapa kumaha ket, ngajak beli celana kalah ke siapa, nita merek ke aing. Siapa kebiasaan goblok. Terus yuk kumaha ket, bayar lah. Bungut sia ini bayar lah duit kan sakit kina sal pas-pasan. Siapa goblok tuh dah. Cungur sia goblok. Cungur teh. Si kunyuk si Isal kemana bisa cek, nakal kapang merek kuno manehna. Jadi aing teh tulus meuli kunyuk teh.